Wilujeng siang pamirsa, wilujeng siang Anas. Kalintang bingana tiasa ngawilujengkeun ieu dina acara warta siang ieu. Wilujeng siang oge Diki, leres pisan. Dina warta siang ieu, urang bade ngabantuan pamirsa sadayana dina section hiburan. Wah, orang parantos lebet ka section ieu deui wae nya pamirsa. Tiasa katingali dati lobana diskon anu pamurancai. Hahaha. Ayeuna tempat wisata mana nu bakal ditatangan ku urang? Gimana ya? Museum Bank Indonesia nyaeta museum sejarah jeung budaya anu diadekeun kalawan. Tujuan pikeun ngawetkeun wangunan sejarah oge ngawanohkeun Bank Indonesia kana sejarah bangsa Indonesia. Alasan pamirsa, orang parantos nyambung sareng rancangan anu parantos siap di lokasi. Sumangga Kang Janter. Atur nuhun Kang Diki, Kang Anas. Teh ayeuna simkuring aya di salah sahiji tempat wisata anu dikaresepen di wewengkon Jakarta Barat. Nya leres pisan simkuring nuju aya di Museum Bank Indonesia. Mangga sareng abdi janter, abdi ngajak pamirsa sadaya kanggo ngulireun Museum Bank Indonesia. Tibatan penasaran, hayu urang langsung we yuk. Nah, pamirsa sadayana Ima anu atos urang tinggali tadi museum teh tala lagi pisahnya. Kalaresan ayeuna abdi sareng salaku patugas di Museum Bank Indonesia. Semangat Bapak namakan diri sareng tugas Bapak di museum ieu. Ya, makasih. Nama saya Andi. Saya petugas building management di Museum Bank Indonesia. Selanjutnya kenapa Museum Indonesia ini didirikan gitu ya. Jadi Museum Bank Indonesia ini berdiri sekitar 1912 ya. Artinya dulu peredaran uang di Bank Indonesia itu ada berkantor di sini dulunya. Terus karena berkembangnya zaman, sekarang ini menjadi bangunan kuno dan tua yang diperkenalkan tentunya untuk anak-anak generasi penerus. Kita telah nun Pak atur nuhun pisan nganggo waktos. Nah, semangat Pak. Ya, terima kasih. Pemirsa anu dihormat, tadi urang parantos sareng Bapak. Telah Museum Bank Indonesia ieu gaduh sejarah nyalira manilatnya saterna abdi bade ngaunungkan ke rencana abdi. Sabila anu nuju nguruling oge. Abdi bade naroskeun kuliah ieu. Mohon hatur nuhun janter abdi sabila ayeuna bakal marengan anjeun sakanten nan ngagetosan rencang abdi nguriling oge sabuderan tur ngadakeun spot anu menarik. Contohna ieu salah sahiji spot ramena nu ku abdi tingali nepi ka anjeunna tuh hayu urang nanya sabunderan permisa wilujeng siang tiasa nu waktuna ya. Jadi ya sareng saha tur abdi teh sareng babaturan ya. Yang abdi teh namana Rifki Muhammad Firmansyah, abdi dari Depok Jawa Barat, Beji Depok. Pami kitu kinten naon anu ngajakeun akang resep donga ka Museum Indonesia. Abdi resep karena sejarah Bank Indonesia kuring kabenaran geus ngarencanakeun eta lila pisan. Dina loba tempat atawa spot di museum ieu mana nu paling karesep teras naon alesanna disap atuh dipasihan ka abdi. Di museum ieu anu paling kuring resep nyaeta tempat histori ngeunaan carita awewe. Wah, abdi oge resep kapisan ka tempat eta mah sateucap ditutup. Tiasa bangten akang kersa kabagi sakedik ngapangalaman salami ka museum.
Pengalaman abdi bunga sabab tiasa ninggali baju seragam sareng carita zaman kolonial penjajahan. Wah seru pisan, hatur nuhun teh. Tah, tina ngobrolan saget tadi. Kadang guna seru pisannya pemirsa. Pribadi Sabila ngalaporkan langsung di Museum Bank Indonesia. Wilujeng siang deh pemirsa. Museum Bank Indonesia nyeritakan perjuangan AWW Indonesia di zamannya. Ke zaman dina pameran Hair Story sarta ngabanggakeun mieuling Hari Ibu anu lumangsungan ti 11 Desember 2024 nepi ka 16 Februari 2025. Wilujeng siang Ibu. Wilujeng siang teh. Nuhun waktosna sareng saha tina pertina mana? Abi sareng ibu lihat di Subang. Pami kitu kinten-kinten naon anu ngajutkan Ibu resep dongak ka Museum Indonesia. Ieu paranto direncanakan tina lebih. Anu matak abdi ka dieu teh selain hiji hoyong terang gitunya tina asal usul sejarah Bank Indonesia. Jadi sekalian sakantenan ngajak kurang kali ameng gitu kan mengenal dari daerah Jakarta gitu sabada ka kota tua terasa ameng ka Museum Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu ilmu kanggo urang kali supados langkung uningan langkung terang karena asal usul sejarah Bank Indonesia. Eta mah sacetna ditutup tiasan pangitan Ibu kersa kabagi sakedik pengalamanna salami dongak ka museum ieu. Pengalamanana nya cukup menarik gitunya, cukup resep sabadana mimit kawit nama sieun gitu soalnya non suasana teh seperti beda dari luar dibayangkeun tah gitu tanya. Tapi pas meningali kalebat nate ternyata geningan wah jeung anu aya dina ieu teh jadi bentukna teh sangat menarik perhatian lah pokokna mah gitu. Saya pisan gitu. Tesangki berulang kali malihan kawit nama sieun gitu da suasana tapi pas kadieu nama janten betah janten resep gitu. Jadi berkesan pisan lah pokokna mah kadieu teh gitu. Wah seru pisan, hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun pisan sami-sami teteh. Tah, tina obrolan siget tadi kadiguna seru pisannya pamirsa Parido Sabila ngalaporkan ti Museum Bank Indonesia. Wilujeng siang dia pemirsa. Atur nuhun jantar sareng Sabila katinggalina meni sukanya. Garis pisan Anas. Urang janten terang kumaha sejarah sadaya isi Museum Bank Indonesia ieu. Setelah Museum Bank Indonesia oge ngayogikeun fasilitas karcis gratis kanggo murid-murid asa ngabantun kartu pelajar sakolana. Tanaw sanes pelajar oge, tapi pangawas tiketna tetep masih kajangkau. Deui jeung deui, sesi liburan ieu ngenalkan destinasi lokal nu endah pisan. Tah pamirsa, kuring langkung eta anu tiasa dieuwikeun. Tong hilap nambikeun Museum Bank Indonesia ka daftar wisata anjeun salajengnanya. Dugi di dieu section hiburan ayeuna. Atur nuhun sareng wilujeng patepang deui di acara warta salajengna. Wilujeng tahun anyar. Dekat banget lagi jaraknya. Lagi capek-capeknya hidup, malah hidup lagi capek-capeknya. Udah siap-siap guys. Oke siap. Alhamdulillah. Hani ngintipin orang mandi. File. Kalian tidak saya paham lah, maaf ya. Wait a minute. Who are you? Masya Allah. Lagi capek-capeknya hidup, malah hidup lagi capek-capeknya. Semangat Jamber, semangat. Wih,
Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Udah capek? Apakah udah capek? Capek? Nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Yes, thank you. Udah capek? Capek banget. Oke. Udah capek? Siap pegang kaki aku, guys. Oke. Tunjukin dong. Oke, ini guys. Oh iya, gua dong. Oh iya, udah capek banget. Belum ditanyain. Oh ya, sudah capek? Oh sudah. Kakak, sorry. Ada. Kamera. Bodyguard. Wait a minute. Who are you? Dia mau videoin itu. Bella. Kita miskom tuh. Bella. Enggak deh. Ade nggak boleh ade. Astagfirullahaladzim. Ade nggak boleh ade. Nimba apa mas? Nimba jamu Mbak. Oh masya Allah. Dapat gak mas imbalnya mas? Dapat. Alhamdulillah. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Mau minta apa pak? Mau minta gorengan. Mbak, gorengan. Nggak boleh gitu. Diam. Bongkar. Diam. Kak, editor ya kak ngedit. Bukan kak, tugas Sunda. Udah capek? Capek banget. Oke. Nuhun jangan terserah Sabila.